Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda adu di mana bae ayana. Alhamdulillah kalayan kudrat ilahi Robbi qadarati nu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang danggu kendei sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tenapi dongeng Sunda nyaeta urang nuluikeun hanca carita nu katunda mitra dina judulning carita awewe kajajaden anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran kang tile kasapi kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam ti peuting nyatana ka Nyi Sawitri anu mana harita manehna kaluar ti imahna kulantaran ngarasa keheul kanu jadi salakina. Kumaha tu mitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paos nama urang sami-sami Bandungan deui kusadayana. Daripada bararosan jeung karareheul mending urang lelempangan itung-itung niiskeun pikir ngarata ambek Kakang Sarkum. Jeruet Nyi Sawitri turun kaburuan gandeang lempang bangunan usal sepisan. Delila geus kaluar ti pakarangan tuluy lempang mapai jalan desa sosoranganan. Sok padahal harita teh wanci geus liwati tengah peuting. Awak karasa menitiis nyecep kana awak. Sapanjang jalan anu harita diliwatan estuning sepi jempling rehe simpe taya sora jalma anu batuk-batuk acan. Lantaran sakumna urang lembur geus sarare tibra. Nyi Sawitri tuluy bae lempang bangun anu taya kasieun bari ngadedengekeun sora jangkrik gang cari cangkas anu reang di sarada patembalang. Kocapkeun kayaan di gardu ronda mitra. Harita teh aya 3 urang jalma nu keur dariuk bari mulen maneh ku sarung kawan tu karasa tiris meuneu nyelecep asa tembus kana tulang. Terek kitu kumaha lantaran tempatna deukeut ka pagunungan. Katambah deui harita teh geus maju ka usum halodo. Jadi hawa teh karasana tambah tiris bae. Ronda anu 3 nepi ka murungkut. Lamun teu inget kana kawajiban mah geus tangtu mata koream. Hayang nama sarare di imah bari ngarengkol disimbut kandal. Lain awate meniti istiis kieu nya. Ieu suku nepi ka sabaraal. Lamun seug teu inget kana kewajiban mah haroream teu kuat ku tiris. Ceuk saurang ronda anu katempo geus umuran ngaranna teh Mang Endin. Anu harita teh kakarabarali geus ngaridar ngurilingan lembur. Sarua mang pogoing oge haroream. Kahayang mah ngarengkol di imah. Tapi da kumaha atuh urang boga kawajiban ngaronda. Anu tangtu kudu dijalankeun. Lantaran lamun henteu hariwang bisi aya kajadian anu teu dipiharap. Komo deui apan kayaan ayeuna teh keurame di lemur batur mah loba bangsat cenah mah. Ceuk si coet anu harita pareng manehna kagiliran tugas ngaronda peuting eta. Nya bener akang oge geus ngadenge kana bejana. Lamun di lemur batur ayeuna teh keur loba bangsat cenah mah. Samalah apan can lila imahna Mang Kosim. Bandar beas teh geuning apan kabongkaran imahna. Tembalan nu saurang anu taya lian ti oding. Nya Mang oge ngadenge jang oding kana bejana. Tapi kumaha cenah bangsatna beunang atawa henteu?
Tanya Mang Endin bari melong ka Oding. Nya eta puguh teu beunang bangsat nama. Lantaran maranehna teh hasil ngeloloskeun diri tina udagan ronda. Naon anu dibawana Kang? Ya anu dibawana mah duit cenah mah jeung perhiasan anu pamajikana. Walah lebar atunya. Ya komo we atuh lebar mah euy. Mangkaning duit jeung perhiasan teh meunang hese capek. Ari heug kalah aya nu maling. Dasar garong kejul. Dasar garong. Saeutik oge tara gablag ras-rasan. Ceuk Mang Endin gap kana dompet bako dekul ngalinting daun kaung. Geus kitu gur diseungeut pelenyun udud. Sabot keur kitu katempo si coet purangas puringis. Kunaon Jep? Aya nu dirasa? Tanya Oding bari melong ka si coet anu ngaran aslina Iyep. Nya Kang, puguh ieu teh ngadadak. Aya anu karasa? Naon anu nyeri teh Jang Yep? Tanya Mang Endin bari melong ka si coet anu keur purangas puringis. Halah, ieu beuteung ngadadak muririt Mang. Wah, lain bogakan nyeri atuh kitu mah. Tapi hayang kacai. Tah eta bener kitu Mang. Kawasna hayang kacai ieu mah. Jika atuh geuwat hayang kacai mah bisi teu kuat nahan. Nya Jang sok geuwat ka ditu ah. Ceuk Mang Endin ngajurungkeun. Nya atuh uing rek kacai heula nya. Tapi emang duaan ulah waka ka mana-mana dagoan di dieu. Tangke lamun geus dicai, uing rek nyelang balik heula ka imah rek nyeun cai kopi ngadah teu tiris. Ah, bener kitu hade Jang. Nyeun cikopi lah ngadah teu tiris. Tapi gulana saeutik, kopina sing rada loba ngadah teu tunduh. Nya beres Mang. Walon si coet jung nangtung sarung dibeulitkeun kana beuheung. Ulah lila Jang. Tah bawa baterai ngerah teu poek. Moal atuh Kang Oding. Jeung deui rek naon dilali-lali cai. Jawab si coet gap kana baterai geus kitu jurut turun ti gardu. Ditingalikeun ku Oding jeung Mang Endin. Kasugri kaum dangu tunda heula nu aya di gardu. Ayeuna urang tuturkeun si Iyep anu harita teh keur ngingkig leumpang rurusuhan rek muru ka pacilingan lantaran beuteungna karasa murilit hayang kacai estuning teu bisa ditahan. Nya teu kacatur di jalana urang kocapkeun geus nepi mitra. Kadenge jelas sora cai ngagolontor dina talang. Barasat si coet nyorotkeun baterai lantaran kayaan di dinya teh ukur remeng-remeng. Jadi teu pati sidik kana tincakeun. Geus kitu sup ka jero pacilingan. Pantona anu dijieun tina awi sesek ditutupkeun sabab sanajan peuting bisi aya jalma sejen. Sanggeus aya kana sawatara waktu si coet geus kaluar deui. Ku ayeuna beuteungna karasa ngemplong. Sanggeus kitu gura-giru indit ninggalkeun eta tempat bari jeung nyorot-nyorotkeun baterai kana tincakeun. Si coet terus leumpang muru ka tonggo. Teu sakumaha lila geus anjog deui ka jalan desa. Nya terus lempeng rek ngajugjug ka imah. Sabot keur kitu ti kajauhan rentang-rentang aya saurang jalma nu keur leumpang muru ka pelebadinya.
Tapi acan pati sidik kana rupana lantaran kayaan harita teh poek da puguh peuting. Tapi sanajan kitu sidik katingali ringkangna. Hae saha itu anu keur leumpang? Ceuk si coet bari melong kanu keur leumpang anu harita beuki ngadeukeutan. Tapi naha beut siga tangtungan awewe. Si coet ngagerendeng deui, barasat nyorotkeun batre. Breh katempo anu harita keur leumpang teh saurang awewe. Lantaran sidik make baju rok buukna anu panjang ngarumbai ririaban katebak ku angin peuting. Hae bener awewe. Tapi naha sahanya? Jeung deui rek ka mana manehna teh peuting-peuting? Wah lain jelema. Ceuk si coet bari terus leumpang. Teu lila antarana srog duanana pahareup-hareup. Itu ieu ngarandeg bari silih pelong. Si coet kaget mitra. Lantaran awewe anu ayeuna aya hareupeuna teh beut kawas Nyi Sawitri. Lantaran bangetna kacaangan ku cahaya batre anu tadi disorotkeun ka manehna. Punten ieu teh Cu Sawitri kitu. Bojona Kang Sarkum. Si coet miheulaan tumanya ka awewe anu aya hareupeun manehna. Laras abdi Sawitri. Ari akang saha? Nyi Sawitri malik tumanya bari neuteub seukeut ka si coet. Oh iya abdi pun ieu patanapi si coet teh ya geuning ce. Oh jang iep. Cumohon. Pami ece bade angkat ka mana wengi-wengi? Tanya si coet teu puguh heran. Ceuk pikirna nah rek ka mana Nyi Sawitri beut make jeung ulampreng tengah peuting anu keur meuhejeuna sepi jempling. Nya eta puguh ece teh keur lelempangan. Lantaran keur bararosen aya di imah oge. Rek sare taya pitunduheun. Nya cing teh daripada tuluy ngalamun sorangan. Mending kene lelempangan sakalian bari jeung niiskeun pikiran anu keur pararusing. Oh kitu. Mung kade atuh ce, margi ieu teh dina kayaan wengi. Saena mah enggal we atuh mulih deui. Hariwang bisi ayana naon? Ah moal puguh ece mah keur hayang lelempangan. Tapi bade teras ka mana ce? Tanya si coet rada hariwang da puguh Nyi Sawitri teh saurang awewe. Jadi palaur bisi aya kajadian anu teu disangka-sangka tumiba ka dirina. Nya ka mana we nepina ece mah. Susuganan ari lelempangan mah. Pitunduheun teh bakal tereh datang. Tapi ka mana pami Kang Sarkum ce? Nya Kang Sarkum mah aya di imah. Samala Gusti Brasare. Oh tos kulem. Nya kitu. Anu matak ece teh jadi bararosen. Lantaran geus aya kana sababaraha poe. Kang Sarkum teh indit isuk balik peuting. Ari datang ka imah tuluy sare teu bisa diajak ngobrol. Tuning mata keheul. Ceuk Nyi Sawitri nembrakeun anu jadi kakeheulna ka si coet. Anu harita saregep ngabandungan kana sakabeh caritaana. Nya nu mawi kitu oge rupina Kang Sarkum teh capeun panginten ce. Nya ece oge ngarti kana kitu nama. Tangtu Kang Sarkum teh capek. Nyari sapoe 2 poe mah teu nanaon. Tapi ieu mah geus aya kana 4 poe ayeuna kituna teh. Samala kawas anu geus poho kana kawajiban saurang salaki. Anu kudu mere nafkah lahir jeung batin ka pamajikan. Walon Nyi Sawitri nyaritana daria pisan. Oh janten kitu. Ceuk si coet tuluy ngahuleng. Tapi dina sajroning hatena noroweco ngomong. Oh jadi kitu basoalana teh. Moal salah lamun kitu maka wasna Cu Sawitri teh keur ngarasa kesepian meureun. Sabab ceuk manehna tadi nyebutkeun lamun Kang Sarkum kawas anu geus poho kana kawajiban anu kudu mere nafkah lahir jeung batin. Jadi mata kitu oge sigana teh teu dibere ku Kang Sarkum. Jadi Cu Sawitri keheul meureun. Ceuk si coet ngagerentes dina sajroning hatena. Geus nyajang. Ayeuna mah ece rek indit. Ceuk Nyi Sawitri tuluy ngaleos ninggalkeun si coet anu keur ngahuleng. Cek sakedap ce. Aya naon deui jang? Tanya Nyi Sawitri bari neuteub
Nyebutna Ujang kasih coet teh lantaran umurna oge sahandapeun. Lantaran umurna oge sahandapeun da teu beda jauh jeung si Ojay. Cek, terus terang abdi teh ngaraos hariwang pamisalira euceuk kedah mapah nyalira di tengah wengi kieu mah. Sok bilih aya kajadian anu teu dipihadap. Kumargi salira euceuk teh istri. Nya sajabat kitu apan sadayana oge. Tos terang pamisalira teh geulis. Ceuk si coet bari seuri. Manehna muji ka Nyi Sawitri anu memang geulis. Nah nya ece teh geulis Jang. Sumuhun salira teh geulis herang mencang. Samali di lembur ieu mah mung ece anu panggeulisna. Oh gitu. Tapi lamun ece panggeulisna, nah Kang Sarkum ku ayeuna mah beut kawas anu teu pati malirenya. Nah boseneun kitu. Rupina sanes kitu, Cek. Aeh Jang. Cek Ujang tadi cenah hariwang lamun ece kudu lempang sorangan dina kayan peuting. Laras, Cek, abdi teh hariwang. Nya lamun bener kitu kumaha atuh lamun hayu barengan ku Ujang. Ceuk Nyi Sawitri bari terus ngadeuketan. Sarengan ku abdi, Cek. Tapi da abdi mah nuju ngaronda, Cek. Nya komo atuh keur ngaronda mah. Ade pisan lantaran tugas anu ngaronda teh kudu ngajaga keamanan. Tah lamun ayeuna Ujang barengan ece, sarua bae jeung ngajaga keamanan. Sabab lamun aya kajadian naon anu tumeba ka ece, apan bisa diturungan ku Ujang. Ceuk Nyi Sawitri nyaritana daria pisan. Ngadenge kitu si coet ngahuleng. Be, Nyi Sawitri menta dibarengan ku aing. Gugu atawa ulahnya. Tapi lamun digugu kumaha lamun aya nu apaleun. Apan manehna teh pamajikan batur. Tapi lamun aing nolak asa lebar. Jeung deui iraha aing baris bisa lelempangan bareng jeung Nyi Sawitri anu geulis. Kumaha Jang? Nah daek marengan ka ece. Tanya Nyi Sawitri gap kana leungeun si coet tuluy dicekelan. Ugu si coet kaget dampa leungeun Nyi Sawitri karasa lemes jeung haneut. Kumahanya? Nah mending gugup Jang. Nah embung marengan ka ece. Sanes alim, Cek. Momong bae abdi teh palaur Kang Sarkum bendu. Moal atuh. Lantaran Kang Sarkum mah teu apaleun. Hayu Jang Yep. Mending oge milu jeung ece urang lelempangan paduduaan. Tapi kamana, Cek? Ya kamana we atuh anu penting urang bisa paduduaan. Walon Nyi Sawitri ngomong lalaunan ditompokeun kana ceuli si coet. Salengseng atuh ku si coet kaambeus seungit kembang malati keluar tina awakna. Jang, hayu atuh. Nya mangga atuh, Cek. Walon si coet leungeunna anu dicekelan nepi ka ngadeg-deg mitra. Jajantungna jadi ratug teu puguh rasa asa surser pating sariak kana sakujur awak. Nya teu mikir panjang si coet harita nurut kana kahayang Nyi Sawitri kawas anu kutenung. Duanana tuluy laleumpang mapai desa ngajugjug ka sisi lembur. Saja jalan terus guntreng ngobrol leungeun si coet anu sabelah tuluy dicekelan teu dilepaskeun. Jang, ece mah meuni asa tariris ieu teh. Sami abdi oge, Cek. Walon si coet ngomongna haros-hos pangaruh hati anu dagdig deg-degan teu puguh rasa. Keur kitu leungeun si coet anu keur dicekelan. Ku Nyi Sawitri dikenyang sarta seuna meulit kana cangkengna anu lengik lir papanting. Nya puguh atuh si coet teh mending ngeleper jajantung beuki ratug lantaran awakna jadi antel jeung awak Nyi Sawitri. Karasana haneut jeung seungit kembang malati mending meleber matak seger. Samalah keur kitu teh leungeun Nyi Sawitri oge tuluy meulit kana cangkeng si coet. Teu karasa duanana harita geus nepi ka sisi lembur. Kayaan didinya paroek jeung ti iseun taya sora nu kadenge lintang ti sora jangkrik gang jeung cari cangkas anu reang di sarada patembalan. Dialokan ku sora londok anu pating keureuleung dina tangkal awi anu pating arulang katebak angin. Reg duanana eureun barasat si coet nyorot-nyorotkeun batere ka sabudeureun eta tempat. Cek pami ayeuna urang bade teras ka mana?
Tanya si Coet bari ngareret ka Nyi Sawitri. Ah, kumaha ujang we eta mah. Rek ka mamana oge hayu bae euceu marek milu. Tapi mun aya mah hayang di tempat anu sepi jeung rada sunyi. Ngarang urang bisa jongjon ngobrol paduduaan. Nya pame kitu mah hayu atuh urang ka ditu ka tengah sawah. Di dinya aya saung anu rada buni, samalih moal aya sasaha wayah kieu mah. Nya hayu. Walon Nyi Sawitri geus kitu duanana laleumpang deui teu lila beras ka sisi susukan. Terus mentas satuluyna leumpang mapai-mapai galengan sawah. Kade ceuk bili geubis. Ceuk si Coet bari nyorotkeun batere kana tincakeun. Sanggeus aya sawatara waktu laleumpang, duanana anjog ka hareupeun saung. Ieu saungna jang? Laras cak, ayo urang kalabat. Sup duanana ka jero saung barasat. Si Coet nyorot-nyorotkeun batere. Geus kitu gek Nyi Sawitri diuk dina babalean. Anu geus aya di dinya paragi dariuk anu boga saung lamun beurang mah. Kaayaan tempatna katingali badaresih saung teh jeung buni. Samalah aya hau jeung loba regang gararing ngagunduk sisi bilik. Sakedapnya ceuk urang mirun seuneu ngarah teu poek. Ceuk si Coet leungeuna kuda kodok kana sakucalana. Gap kana korek api nya tuluy dikaluarkeun. Sok batere ditunda dina babalean. Gog cingogo hareupeun hau. Geus kitu gap kana regang garing anu laleutik. Cekes gur ngahurungkeun korek api. Teu lila jadi caang. Si Coet ngalieu ka tukang breh katempo Nyi Sawitri keur diuk bari imut manis. Panonna nu cureulek neuteup ka manehna. Sajongjongan si Coet molohok da puguh kataji ku rupa Nyi Sawitri anu katempo sakitu geulisna. Kulitna nu bersih katempo meuni lemas, bibirna beureum irung mancung, sedengkeun buuk ngarumbai panjang. Geus kitu panon si Coet mapai ka handap kana dada. Katempo hari guna Nyi Sawitri meuni bareuneur, ret deui kana bitisna katingali ngole Nyai Koneng. Ningali rupa jeung tangtungan awewe anu geulis siga kitu, si Coet nepi ka ngaleper. Jang, kunaon ujang teh nepi ka ngaleper kitu? Kabulusan? Ceuk Nyi Sawitri bari neuteup ka si Coet anu keur molohok. Ngadenge kitu si Coet teu ngawalon pikirana asa tajajag pangacian oge asa kalabur. Jang, geus ulah molohok. Mending oge sok ka dieu diuk deukeut ece ngarahaneut. Sok berulah asa-asa. Nyi Sawitri leungeuna ngagupayan ka si Coet. Jung si Coet nangtung geus kitu gek tiuk gigireun Nyi Sawitri. Ragamang leungeuna kana leungeun si Coet. Geus kitu gap kana beungeutna senanya ngareup ka manehna. Ceuk, hayu urang wangsul ceuk. Naon mah kerek ngajak balik? Nah teu hayang paduduaan jeung ece. Namun teu hayang teh asa piraku. Sanes teu hoyong ceuk nanging bilih Kang Sarkum milarian. Ah, moal. Kang Sarkum mah keur ti brasare. Sajabati kitu manehna geus teu ngarti kana kahayang ece. Cohagna mah teu nyugemakeun. Nya naon atuh kahayang ece teh? Ari ujang kawas bodor. Sok api-api ari taeun teh. Asa piraku teu ngarti kana kahayang ece. Padahal ujang teh kasebut duda. Walon Nyi Sawitri diukna ngageser ngadeuketan ka si Coet anu harita awakna nepi ka ngaleper. Jajantungna ratug meuni rongkah asa ajol-ajolan. Ceuk abdi teh ngartos kana kahayang ece. Tapi apan ece teh bojona Kang Sarkum. Saena hayu urang wangsul ceuk. Ceuk si Coet ngajak balik lantaran manehna masih kena inget lamun Nyi Sawitri teh pamajikan Sarkum. Rek sakumaha piriweuheuna lamun kanyahoan manehna ayeuna keur paduduaan di jero saung dina kayaan poek peuting. Kunaon ujang teh tuluy ngajak balik? Bener ece teh pamajikan Kang Sarkum. Tapi naon gunana atuh lamun saurang lalaki anu geus teu bisa nyugemakeun ka pamajikana. Jadi geus teu kudu dipikiran. Jawab Nyi Sawitri teu asa-asa. Harita tuluy ngarangkul kana awak si Coet.
Nya puguh si coet rewas tapi rek nolak teu bisa dah hate mamanehna oge hayang. Nyi Sawitri harita ngagalentoran kana beungeutna, leungeunna ngarangkul kana beuheung meuni pageuh. Nya atuh ari kitu-kitu teuing mah rek saha pilalakieuna anu baris bisa nolak. Sajaba teu kitu si coet teh geus lila jadi duda. Teu karasa si coet leungeunna ngaragamang kana awak Nyi Sawitri, saterusna mah papuket silih rangkul. Si coet napasna kadenge nepi ka ngahegak nahan sagala rasa anu ngagulung di jero dadana. Jang, penting ieu hayu urang sosonoan jeung ece. Ceuk Nyi Sawitri ngaharewos kana ceuli si coet. Tidinya si coet geus teu bisa nahan kana kahayang. Tuluy ngarangkul kana awak Nyi Sawitri samalah terus digalentoran. Geus kitu mah derwe atuh Nyi Sawitri jeung si coet ngalakukeun hiji pagawean anu teu munasabah di jero eta saung. Sareta disaksian ku seuneu anu hurung ngababelah di hau. Duanana taya anu cacarita, kayaan simpe anu kadengengan ukur sora bale-bale anu pating ngarareket, dibarengan ku sora napas dua jalma anu ngaharegak. Kasugri kaum dangu. Sanggeus aya kana sawatara waktu sora bale-bale anu pating ngarareket teu kadenge. Kayaan di jero saung estuning sepi jempling. Si coet jeung Nyi Sawitri geus rengse ngalakukeun pagaweana. Gap si coet kana papakean anu ngalumuk tina taneuh. Rap dipake rurusuhan lantaran harita teh geus sadar kana naon anu bieu kajadian. Ari Nyi Sawitri harita nangkarak bengkang bari buligir, panu neuteup kana lalangit. Ceuk, enggal ieu anggoan dianggo deui. Rek ka mana atuh Jang? Keun kewe atuh teu kudu rurusuhan. Ceuk, abdi teh hariwang sieun aya jalma sajen anu ngajahoankeun kana pagawean anu geus dilakukeun ku urang bieu. Ceuk si coet saenggeus sadar mah jadi reuwas kaleureunnakeun. Lantaran sieun aya jalma sajen anu ngajahoankeun kana kalakuanna jeung Nyi Sawitri. Ah ujang mah meuni borangan. Teu kudu sieun da moal aya sasaha. Walon Nyi Sawitri tuluy cengkat telaunan. Panona melong ka si coet anu katempo teu geunaheun cicing samalah beungeutna karasa sepa. Sedengkeun jajantungna ratug deg-degan pating sareblak. Lantaran manehna rumasa geus ngalakukeun dosa. Ujang teh sieun kanyahoan ku batur. Nya kan tenan atuh ceuk sieun abdi teh. Lamun sok aya anu apaleun kana kajadian bieu rek sakumahaeun wirangna. Walon si coet ngarasa hariwang kabina-bina mitra. Samalah geus kabayangkeun akibatna lamun urang lembur nyarahueun anu tangtu bakal ditepikeun ka Sarkum. Lamun anu jadi pamajikanna geus sare jeung manehna. Sikep si coet estuning beda pisan jeung sikep Nyi Sawitri. Anu katempona angger bae cara biasa siga taya kajadian nadaon. Ceuk sok enggal geura anggo deui anggoana. Rasa urang wangsul margi Kang Sarkum bilih ka bujang milarian. Samalah batur abdi oge anu keur ngaronda pasti bakal nareangan. Sabab taya mulang ka gardu, ceuk si coet geus teu sabar hayang geura ninggalkeun eta tempat. Lantaran sieun kaburu Mang Endin jeung Oding narengan ka manehna. Ngadenge kitu Nyi Sawitri ukur imut. Panona melong ka si coet ret kana beuheungna temong ti korona lok-lokan. Sapada harita rasahana angna datang deui. Srog ngadeuketan ka si coet beungeutna anu geulis manco hareupeun. Aya naon deui, Cek? Tanya si coet bari neuteub kana beungeut Nyi Sawitri. Geus kitu ret kana awakna anu harita buligir can make papakean. Ningali kitu hate si coet nepi ka ngageter. Jang Yep, ece teu nyaah ka Ujang. Sarta salilana hayang babarengan. Tapi urang teh moal tiasa, Cek. Margi ece teh bojona Kang Sarkum.
Walon si Coet. Ah teu nanaon. Anu penting urang bisa panggih deui cara ayeuna. Walon Nyi Sawitri lalaunan. Leungeunna ngarangkul kana beheung si Coet, kitu deui si Coet ngarangkul kana awak Nyi Sawitri. Manehna teu sadar lamun harita malakal maot geus kakalayangan luhureun sirahna. Nyi Sawitri leungeunna harita susur sasar kana awak si Coet. Samalah beheungna digalentoran. Dumadakan huntu Nyi Sawitri jadi sihungan. Matana bolotot rasahana angna beuki parna. Lat poho kana papatah si Aki anu nyarek sangkan ulah nginum getih jelema. Duanana tuluy silih rangkul meuni papuket. Si Coet teu nyaho kana datangna bahaya anu harita keur ngintip ka manehna. Bareng jeung kitu grewek beheung si Coet digegil satakerna. Karakek kadenge sora tulang anu potong ngarekek. Si Coet ngagorowok awakna ngagurubog. Nyi Sawitri disurungkeun sakuat tanaga tapi Orokaya kalah nangkep meuni pageuh. Kayaan di jero saung jadi gandeng brag-brig-brug. Bale-bale kadenge pating rareket lantaran awak si Coet abrug-abrugan. Tolong! 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 Si Coet menta tulung susuganan aya jalma anu ngadenge kana sora manehna. Tapi hanjakal kayaan didinya taya jalma saurang-urang acan. Kawantu harita teh wanci geus liwat tengah peuting sareta keur aya di tengah sawah anu jauh ka lembur. Lesotkeun! Lesotkeun! Ceuk si Coet awakna adu glajer hayang bisa leupas tina cengkramana Nyi Sawitri. Tapi Orokaya tibatan leupas mah kalah beuki pageuh. Sihungna anu seukeut nancep dina beheungna. Getih seger ngaburial masuhan kana bajuna terus nyarak celakan kana bale-bale. Rupana beureum kacaangan ku seuneu anu ngabebelah di hawu. Serot-serot kadenge sorana Nyi Sawitri anu keur nyerot getih. Si Coet harita tuluy abrug-abrugan hayang lesot. Tapi teu kungsi lila tuluy ngulape sukuna kekerjetam. Padona ngaburileng ka luhur, ceklek si Coet ngeleupaskeun nyawa. Dina peuting harita manehna kudu panggih jeung anu ngaranna ajal. Alatan jadi tumbal Nyi Sawitri saurang awewe kajajaden anu jahat jeung sarakah. Mitra kaum dangu, saenggeus si Coet katingali teu usik kakaraku Nyi Sawitri dilesotkeun. Matana anu bolotot mencrong kana layon si Coet anu harita geus ngajoprak teu usik malik. Bibirna tembong burahai beureum nyerenge seuri sihungna anu sareukeut nyang ngereng matak sieun. Nyi Sawitri nyikikik seuri sorana ngirung mata kukurayeun. Iuk angin ngagelebug nembag kana daun pare kadenge pating korosak. Wayahna peuting ieu sulaing kudu paeh. Tapi teu kudu handeueul. Lantaran samemeh paeh ku aing geus dibere kasugemaan. Nyi Sawitri seuri lelengakan. Matana buburilakan kaditu kadieu. Nya sabot keur kitu ti kajauhan. Kadenge sora anjing babaung meuni melewung matak ngahudangkeun bulu punduk. Dibarengan ku sora manuk jurig anu pating kalayang bari disarada. Ah ayeuna kahayang aing geus kalaksanakeun. Pikiran aing teu pusing sarta awak karasa seger. Satuluyna aing kudu gancang balik. Lantaran bisi Kang Sarkum kaburu nyaring tina sarena. Ceuk Nyi Sawitri gap kana papakean. Rap dipake tuluy memener buukna anu kusut. Geus kitu guragiru kaluar ti jero saung, kenceling indit ninggalkeun eta tempat. Layon si Coet cul bae ditinggalkeun ngajoprak dina luhur bale-bale. Teu sakumaha lila. Nyi Sawitri geus anjog deui ka sisi lembur. Reg eureun panona rarat reret ka kenca jeung ka katuhu. Nitenan kasabudeureun eta tempat anu angger sepi jempling cara samemehna. Geus kitu ukur sakilat, belesat lumpat tarik pisan rek ngajugjug ka imahna. Sareta teu kungsi lila oge geus nepi deui kaburuan. Reg eureun kalacat kana teras, reket muka panto sup ka jero brug panto ditutupkeun deui lalaunan, sakalian ditulakan. Sup Nyi Sawitri ka jero kamar kasampak salakina,
Keur sare tibra sigana teu lilir-lilir acan. Ningali kitu Nyi Sawitri nyerenge seuri. Koloyong leumpang ngadeukeutan salakina nu keur tibra sare. Geus kitu goledag ngedeng gegireun panon kucap kiceupna teu langit. Ras inget deui kana kajadian tadi anu geus dilakukeun ku manehna jeung si coet basa keur aya di saung paduduaan. Serengeh seuri deui hate kacida ngarasa sugema. Reupeurem satuluyna sare tibra. Mitra, cageula ieu carita urang tunda heula, insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun mitra, kana naon rupi peratosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.